Ya, amma ba'd. Kapihatur kersana pengatur waktu sekaligus guru simkuring oge ketua umum PKL anu puji simkuring dihormat. Kapihatur para panitia penyelenggara di acara memperingati Isra Mi'raj Kangjeng Rasul plus ulang tahun PKL anu perdana anu puji simkuring dihormat. Kapihatur para tamu undangan kersana mubalik oge Farid sinarang anu sanesna anu puji simkuring dihormat. Kapihatur para guru-guru, para alimul ulama, para asatid, para tokoh oge aparatur pemerintahan Desa Gelar Anyar, Desa Salagedang, Ketua MUI Desa Gelar Anyar, Desa Salagedang, begitu berikut reng-rengan anak anu puji simkuring dihormat. Ikhwan ahwat rahimakumullah. Langkung tipayun simkuring ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan ka segenap masyarakat DKM At-Taqwa Pasir Jengkol anu parantos nampi karena kehadiran sekaligus bermarkasna PKL di ieu pertempatan. Simkuring dina ieu waktos sejak ngajawab karena bisik-bisik anu aya satu kangen usina patarosan. Naon sih PKL teh? Sareng naon maksudna para kiai anu mawi ngadamel grup PKL? Nah emang sekadar gagayaan atau cari sensasi? Tayena panginten ku sim abdi atas nami wawakil ti ketua umum panginten ngajawab. Pada awalnya kami berinisiatif kanggo ngayakeun pangaosan rotinan para kiai sami ngon sakali anu bertempatna di dieu di Pasir Jengkol, sekaligus supados terjalin silaturahmi antar para kiai khususnya nu aya di Desa Gelar Anyar, umumna di sababaraha desa anu bade niringan. Kalayan kabuktosan parantos terjalin silaturahmi antawis para kiai nu aya di dua desa, nyaeta Desa Gelar Anyar sinareng Desa Salagedang. Sinareng harapan mudah-mudahan tiasa sharing antar kiai satu sinareng kiai anu sanesna. Margi rumaos kami hanyalah para kiai-kiai kampung anu kurang pangartos. Begituna seiring berjalannya waktu, alhamdulillah tiasa terwujud. Kalayan saalit demi saalit ternyata geuning masalah-masalah aralit bermunculan di masing-masing DKM anu muningakeun yen di lemur abdi aya nu kieu kumaha kanggo ngatasina. Dengan adanya sharing antawis para kiai, alhamdulillah saalit demi saalit tiasa teratasi. Salajengna kanggo menjalin keharmonisan antar silaturahmi para kiai anu aya di dua desa ieu, mangga dibentuk kepengurusan tikawit ketua dugi ka anggota sadayana dilibatkeun dina berbagai bidang masing-masing. Kanggo mempermudah sarana komunikasi sinareng informasi
ieu grup ngadamel grup WhatsApp anu sababaraha sebutan nu diajengkeun dugi ka akhirna pada nyetujui ieu grup urang ngaranan PKL, Perkumpulan Kiai Leutik. Perkumpulan Kiai Leutik. Eta. PKL ngagaduhan visi misi sebagai berikut. Bilih naon tujuanana, naon visi misina PKL dibentuk. Visina menjunjung tinggi dan memperkokoh nilai-nilai ajaran umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan misina 1. Mempererat silaturahmi antar asatid. 2. Memperkokoh akidah masyarakat melalui amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3. Ikut andil dalam program pemerintah. Itu visi misi PKL. Kalian alhamdulillah peserta PKL terus bertambah. Kagiatan oge teras namihan. Di antawisna aya 5 kagiatan sahriahan di tempat anu benten-benten. 1 kegiatan mingonan rutinan. 1 kegiatan manakiban rutin. Jadi simpulna PKL hadir sanes mencari popularitas, tapi ingin mewujudkan solidaritas. PKL hadir sanes untuk memukul, tapi PKL hadir untuk merangkul. Itulah sekilas profil PKL. Naon maksudna PKL make ngadamel, para kiai make ngadamel grup nu ngaranan PKL. Simkuring sareng rekan-rekan sadayana teu ngarumaoskeun hina da emang kitu sabenerna di ngaranan Perkumpulan Kiai Leutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.